Sampurasun wargi sobat wasiat anu dibeheman ku Gusti Yesus Kristus bagja bisa biasa tepang sareng simkuring dina acara paningis mana raya di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saat aja urang ngawitan ngarejepan urang Gusti mangga urang sadaya dan selamatkan Gusti anu welas Allah anu agung tur sampurna ia si kurnia ti anjeunnya angan kana lampah kahirupan roh suci nyarengan salawasa di lebat Gusti Yesus Kristus sim kuring ngateus amin. Para wargi bahan penyepan dina dinten ieu diaos tina renungan wasiat anu nyangga tema pikiran sareng ruh anu loba anyarkeun. Dumasa tina kitab perjanjian anyar nyaeta Serat Efesus pasal 4 ayat 17 dugi ka 24 sarta nu janten ayat 20 kacandak tina Efesus 4 ayat 23 anu kieu geus ganti kabeh kumaha jeung pikiran anu anyar. Para wargi sobat wasiat anu diasihi ku Yesus Kristus satu acan aya alat anu disebat sower rea diparake di kota kapungkur mandi teh kedah nada mencai heula dina bak mandi. Bak mandi anu parantos lami bakal lumutan anu akibatna cai jadi tiru tur kotor. Kukituna bak mandi teh kudu urang disikat, dibersihkeun. Disikat ka bersih nepi ka caina tiasa katinggal deui elak. Rasul Paulus dina wejanganana ngelingakeun ka sadaya umat supados biasa janten manusia anu sareng pikiranna umat jadi anyar. Hawa nafsu jeung sagala kalakuan goreng eta nu motoran batin jeung pikiran manusia nu teu walu ka pangeran. Pikiran jeung ruh anu diobah jadi anyar. Bisa laksana mun urang biasa mijeun laku lampah anu kotoran dosa sarta ganti jadi manusia anu sifatna anyar nyaeta sifat anu diciptakeun ku kersaning pangeran dina kasucian tur bebenaran anu sanyana saibarat bak mandi anu dikuras dibersihkeun ukituna ruh nu aya di diri urang sareng pikiran anu parantos diubah anyar bakal ngalirkeun hal kasayang dina kahirupan sadaya. Di dunia anu pinuh dosa seueur godaan nyaeta godaan supaya urang nurut kana hawa nafsu. Nani manusia anu wawuh ka Gusti Yesus Kristus nu hirupna parantos dianyarkeun ruh sareng pikiranna parantos oge diobah ganti anyar. Begituna tiasa micen jauh sagala laku lampah anu teu patut goreng supaya tiasa hirup suci sapagodo sareng bebeneran Gusti. Hirup anu dianyarkeun teh artina tiasa ninggalkeun sagala kalakuan sareng pikiran anu sesat anu matak nyilakakeun diri kana kabinasaan. Ugian urang biasa janten manusia anu sapagodos sareng pamersa Gusti. Mangga urang manegah atur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun mugi simkuring sadaya tiasa hirup janten manusia nu anyar ganti robah sifat tur kalakuan sapagodos sareng kersaning Gusti. Di lebat Gusti Yesus Kristus abdi manegah. Amin. Para wargi sobat wasiat dugi ka ieu leungeun urang dina dinten ieu
Ulah lepat teras ngadukung kanal YouTube ieu ku like, subscribe, sareng ngabagikeun kanu sanes. Dumargi ku jalan kitu, warta Injil biasa urang diwarakeun sareng GKB. Gusti Yesus ngaberkahan kasadaya. Sampurasun.